Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasempatan pikeun urang kumpul bebarengan dina ieu acara. Sholawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang salaku umatna. Sateacana ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempatan. Simkuring Fadil di dieu bade ngadugikeun biantara anu jejerna cinta kalemah cai. Rasa cinta kalemah cai teh lain saukur ucapan, tapi kedah dibuktikeun ku laku lempah urang salaku generasi ingora. Salaku pelajar, cara urang mika cinta kalemah cai nyaeta ku 3 hal. Anu kahiji, urang kudu rajin diajar. Anu kadua, urang kudu ngajaga jeung ngawariskeun budaya Sunda. Anu katilu, urang kudu ngajaga kabersihan jeung kalestarian lingkungan nu di sekitar urang. Hadirin nu dipika hormat, hayu bebarengan ngajaga jeung ngawangun lemah cai urang ku hal-hal anu positif. Rupina sakitu anu dipikahatur hapunten bilih aya kalepatan atanapi cariosan anu kirang marenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.